berarti diteropong horenganan ieu kasugihan teh harta ieu bibit fitnah, kamulyaan kaagungan eta horenganan bibit fitnah, sehingga nu nimbulkeun fitnah teh horenganan harta supaya dijadikeun ku Kangjeng Nabi jurang pemisah antara kaum bangsawan, kaum hartawan, antara nu mulya jeung nu sugih teh supaya aya jurang pemisah jeung anu fakir. Hampir Kangjeng Nabi terpancing ge lain naon, harapan Kangjeng Nabi susuganan ieu para bangsawan nu marulya nu sugih teh harapanana supaya asup Islam, sehingga Kangjeng Nabi teh lantaran manusia jadi timbul manusiawi. Nah, hampir Kangjeng Nabi teh ieu kahasut. Ngan kulantaran Kangjeng Nabi mamasum langsung turun malaikat Jibril negur Muhammad, ulah dijadikeun jurang pemisah gara-gara harta. Ulah dijadikeun jurang pemisah antara jelema fakir nu iman ka anjeun jeung ka Gusti Allah. Ku sabab hina fakir ulah datang ka kuari horenganan harta teh ngajadikeun fitnah sok jadi jurang pemisah, boro-boro jeung deungeun-deungeun, sarumpun jeung sadapur bae urang teh sapejit keur masih keneh sararusah mah beu sareuneuh saiga sapihanean hiji rokok ge babarengan jeung dulur barang kakak melejit. Wah, boga kesempatan di pabrik. Waduh, luar biasa dagang limbahna eta curug ka adina pahara jasa. Curug teh ka adina cak aing ge sia nuturkeun aing sama tengah jeding sih, gas. Sia aing. Geus kuat. Dijadikeun jurang pemisah harta teh padahal mah sapejit. Teu wauh kuari mah nu jadi kakak kajuna jadi lantaran mobilna mewah, imahna mewah, ku batur diagung-agung, dikaya-kaya, dipuja-puja, diraja-raja, dulur teu wauh kuari. Ieu mah di ditu, ieu mah di Vietnam. Kos kitu eta mah. Ai di urang mah teu paling ge, paling berbau-bau Vietnam. Kos kitu eta. Kamari ieu mah keur carita sapejit bae. Masyaallah kacai jadi saleuwit, ka darat jadi salogak, sareundeuk saigal sapihanean lantaran jadi dulur. Barang kuari jadi DPR teu nyileuk sabelah mata. Teu wauheun ka dulur teh berarti jabatan DPR sumber fitnah. Beuh kamari ieu mah sia dulur aing, ieu batur aing, ieu sobat aing, ieu karib aing. Geus jadi bupati kuari. Teu wauh saeutik-eutik acan hating, tah geus bahasa hating tah. Bahasa hating tah bahasa mana tah? Hating. Teu wauh saeutik-eutik acan. Mun eueuh hatingan rada deres ieu mah hating. Masyaallah teu wauh. Beuh kamari mah babarengan jeung urang geus barang jadi bupati geus teu wauh. Berarti jabatan bupati eta jurang pemisah antara dirina jeung masyarakat. Jadi lain ti kuari orang ti baheula nu mantak aya permintaan ge ti kaum-kaum hartawan, ti kaum-kaum nu mulya ka Kangjeng Nabi. Unggal kami kadinya maneh anjeun Muhammad keur babarengan jeung nu miskin jeung nu palalakit, kami ribet asana deuk kadinya na. Wayahna coba usir heula sakedeung kami deuk asup kadinya. Kangjeng Nabi hampir ta eta teh fitnah berarti geus tu jadi sumber fitnah teh hiji harta, nomor kadua jabatan. Datang ka kuari tah mah kos kitu. Gede teuing bupati mah RT. Aduh, kerjaan jadi RT mah biasa bae. Waduh, bareng jadi RT, Masya Allah. Ngomong lagi, siap tuh sopan. Emang aing naon pan aing teh raja di dieu. Ampun, raja koang-koang. RT. Gusti Allah. Aduh, Masya Allah. Aduh. Tah eta teh jurang pemisah nu kos kitu teh. Tah kuari ge kiai teh anu ngadeukeut anu kos kitu mah aya jurang di sarua. Bangsana tah kiai ge. Pan kiai mah kuduna beuki luhur, beuki tawadu.
lantaran nu di deuleuna teh kiai mah pare. Di mana-mana pare teh kaluhur can aya bener can aya eusia. Di mana geus asian tungkul eta pare. Di mana ngacung deui berarti takos kitu teh. Ieu ge kiai asal anu tulak cangkeng bae ngacung teh. Pare gambung teh. Kiai mah tungkul ulah asa aing berarti ilmu nu aya di kiai teh dipake takabur jurang pemisah ilmu. Profesor mah jeung doktor jadi jurang pemisah ge ku ilmu na meujeuhna emang paranti na teh mah emang teh mah jadi suluh neraka ieu bakalna. Ai kiai mah pan kiai mah lain deui urusanna urusan akhirat kok jadi takabur. Nah iya kiai ge dibere ilmu teh lain beki deket ke Allah beki jauh ke Allah ilmuna bakal jadi siksa. Fitnah teh dunia jadi fitnah, jabatan jadi fitnah, agung ilmu jadi fitnah. Nah iyalah sumber fitnah nu mantak ulah Muhammad ulah didenge kahayang-kahayang jeung permintaan-permintaan tokoh-tokoh masyarakat tokoh Mekah kos kitu anjeun mah anjeun bae jeung nu palalakir jeung nu miskin sok anjeun bae eta mah geus jelas imanna ka Allah jeung ka anjeun itu bacan jelas nu mantak Kangjeng Nabi wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum ya Allah wa yusayyi'u janaizahum wala yahkiru fakiran adqahul faqru aswa. Kangjeng Nabi cintain resepen jasa ka fakir miskin komo setelah ditegor ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mandak kiai mah tetep bae kudu jeung nu leutik bae asal kiai geus berpaling ku ari kanu gede nu leutik ditinggalkeun moal kebel deui kiai dinonaktifkan. Kiai kudu digeuletik kiai insyaallah. Jangan ngariung ku fakir mah duh waktu jaga waktu barang diondang kuno sugih mah waktu ge diaya-ayakeun bisa dengan bisa cenah mareng geus gampang itu mah dibadalkeun bae kanu sejen waduh lantaran nu kadeleuna RP mah geus tinggal ditungguan we teh kiai kos kitu mah moal kebal deui tah ieu teguran ti Gusti Allah alhamdulillah Kanjeng biasa deui stabil deuna wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'd kitu kene fitnah-fitnah nu tadi dicaritakeun teh fatanna kami nyoba cek Gusti Allah ba'dahum ka sawareh manusia bibadin nu mulia dicoba kuno hina nu sugi dicoba kuno fakir nu gagah dicoba kuno lemah maksudna dicoba teh dicoba kuari kumaha cara menghadapi situasi baheula mah situasina situasi dakwah Kangjeng Nabi antara iman ka Allah jeung ka Kangjeng Nabi teh heulaan mana nu mulya jeung nu hina nu sugih jeung nu fakir anu gagah jeung nu lemah nu mantak bian qadimnahu ku kami ayeuna mah cek Gusti Allah teh ieu dimusabaqahkeun dilombakeun diheula-heula ilal imani kana iman dicoba-coba heulaan mana antara nu mulya jeung anu hina imanna ternyata heulaan nu hina heulaan mana anu sugih jeung anu fakir ieu imanna ternyata heulaan anu fakir heulaan mana coba nu boga wawasan nu boga jabatan jeung jelema biasa-biasa horenganan heulaan jelema biasa-biasa panderi jelema nu marulya mah percis mun urang ngabangun masjid di lembur urang ngabangun masjid di lembur variasi jelema teh aya nu sugih-sugih di lembur urang bae nu setengah sugih aya anu handap nu handap mah pohara sambutanana surak lagi luar biasa setuju anu sugih mah setuju geus kasieun teh heula
ketika cek panitia teh kumaha ku urang ku ari mah lamun ditulis make kelas kira-kira kelas 1 kelas 2 kelas 3 1 juta teh nu pake setuju kabeh tinggal nu sugi ulah kitu sedekah mah besi teh ikhlas geus kasieun nanti heula bae lah atuh sadatangna bae sedekah mah sok make tulisan-tulisan kos kitu. Yes, ulah pokoknya samerena bae nu pakir mah setuju bae nu susah mah setuju bae nu sugih nu teu setuju mere ngider kuari RT kawalan nu pakir mah nu 100 nu 200 nu 1000 nu 10.000 sabogananya bae geus indah jasa tuh nu sugih mah mere leutik isin mere gede hook ya bujang nadidinya kemana bapak Pak Haji aja tadi naik motor bener sih ya je emang terjauh dia pengen ngider jangan jadinya tadi naik motor padahal mah ayah di handapun bale nyiksa awak coba ayah RT ngider ayah di handapun bale naonan coba je jangan ngintip RT geus berangkat hakara kudang deh nginum teh botol blon deh coba ternyata nu sugih kepergok ayah di arep-arep ceknya nanti kamari bisa nu sugih mah bagus gitu bari kenal di masjid ieu keramik kurang sabaraha kurangna atuh jang geus kumpulan kabeh ieu mah kurangna 100 meter deui hayu bae heulanan ke ka kurangna Pak Haji pokona ke kurangna Pak Haji geus hayu bae heulanan batur meta gampang sakit 100 meter ieu nya nanaekeun geus beres tinggal 50 meter hayu teruskeun heulanan Pak Haji tinggal 10 meter deui lah aing mah kagok 10 meter mah sararia bae heulanan kayak aing mah nu gede atuh nu leutik henteu nu gede henteu eta nu sugih di Vietnam eta lah masyaallah nu pakir geus karar itu siap boga duit tah teu boga duit tanaga nu pakir masyaallah aya nu sugih ya Allah ieu mah sakadar lolobana sok aya nu kitu aya nu teu bae nu sugih ilah baheula dicoba ku iman ka Allah iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata heula anu pakir batan nu sugih heula anu hina batan nu mulya heula anu lemah batan anu kuat iyalah fatanna ba'dahum bi ba'd maksudna liyaqulu wa haula'i manallahu alaihim min bainina lantaran nu sugih tinggalen kuno fakir ketika manehana nandek iman ka Allah jeung ka Rasul teh aya gengsi anu mulya teh kapiheulaan kuno hina ketika deuk iman teh aya gengsi boga rasa harga diri kumaha aing ke lamun aing iman teh merencak pakir tuh nya nuturkeun urang jatungtung nama tapak embung-embungna nu sugih dikitukeun ketika nu gagah dek iman ka Kangjeng Nabi geus aya terbersit di jero hatena mangannyana kulantaran kapiheulaan kuno hina engkecak nu hina teh beusi diomong tuh tungtung nama aja nuturkeun urang pang embung-embungna nu gagah nu mulya nu sugih diomong kitu embungan celina ngadenge kos kitu lantaran ku embung-embungna gengsi dipasangkeun daripada ngadenge omongan kos kitu jeung teu iman aing nu sarugi teh kos kitu masyaallah naudzubillah min zalik wa min zalik ngagugulung sugih ngagugulung mulya ngagugulung jabatan akibatna kufur nyana teh ka Gusti Allah Gusti kahalangan ku dunya ku jabatan ku mulya eta lah nu ngajarikeun jurang pemisah urang mah indah jasa lamun aya nu sugih bisa ngahiji di lembur jeung nu susah ayana naon hayu silih bantu asana indah jasa lembur teh bersinar mun aya pejabat di lembur eta teu kahalangan ku jabatanana jeung masyarakat ngahiji be manehanana mah padahal mah nya teh jenderal nu sabenerna padahal mah kapten sabenerna mah tapi ketika babarengan jeung masyarakat mah biasa bae padahal mah nya mah besekda padahal mah nya mah bupati tapi ketika babarengan jeung masyarakat biasa bae padahal manehanana mah kapolres tapi begitu ke masyarakat biasa bae eta indah jasa hirup kos kitu
Ieu mah lain kitu Pak. Deuit, mana sia? Teu nolo-nolo ka aing pan aing lurah. Goblok teu budak. Teu deuleu meureun lurah aing ieu. Deres sama lurah mah. Hai, ka mana sia? Ka ditu Mang Haji. Mang Haji kiai. Kadeuleu meureun aing kiai di dieu. Teu kadeuleu Gus ya. Menta rokok tuh. Jare tungtungna eta kiai blon. Eta kiai Golkar. Dulai Golkar moal atuh. Kajenting hayang 1000 hayang moal menta lamun lain kiai Golkar. Jakula masarardih ku ari mah aya pangajian di masjid panggungna gede. Diayakeunana ku barakan didat kandidat beres bae ai prak beres kiai-kiai dihareupeun panggung ai prak aya orkes eta kiai teh naon cara ricing bae cek nyana kesempatan emas je tol atuh balik atuh kiai aya kos kitu mah atuh cek nyana pancan sasalaman can dibere ongkos blon teh tah nah ieu lah kiai Golkar teh kos kitu taram teh habak kiai kos kitu aing mah gila ngeliat kiai kos kitu eta. Masya Allah terboga harga diri jibara duit sih di ongkosanana 100.000 naon hartina 100.000 500 cenah 500.000 balikeun ka baso beak buku 1 juta cenah 1 juta ya Allah naon hartina 1 juta otakna kudu diseuseuh tak kieu kos kitu itu masalah gua redat aya kos kitu balik geus ulah kudu sasalaman cenah teu boga duit lempang ya cenah capek tuh momongan sia gunon kadinga aduh ya kula mah sedih jasa kula liwatak macet aya naon eta oh ja itu mah kiai mah lulu ja make udang-udang di dituna aya anu keur masyaallah happy keur nyanyi si Iteung ya Allah akibatna nu sararugi jeung anu gararaga teh ngomong bariin keur manehna lamli akibat liakulu imanallahu alaihim min bainina cek anu sarugi jeung cek anu maruli apakah nu palalaki eta nu ku Allah dibere nugraha ieu dibere pituduh dibere hidayah heuh law kana mahum alaihi hudan masabakuna ilai lamun kalakuannya na pagaweannya na iman teh eta teh aga jadikeun pituduh atuh moal kapiheulaan aja urang mah mun nya ge nya menang hidayah moal kapiheulaan urang mah ja urang sugih mun nya kos kitu teh bener atuh moal kapiheulaan pan urang boga jabatan mun nya kos kitu teh bener hidayah moal kapiheulaan pan urang mah gagah ye ulah dianggap nu hina teh kararitu teh menang hidayah andai kata eta hidayah kami moal kapiheulaan ngomongna kos kitu kan ngabacok aku eta baheula tadi Mekah teh kos kararitu tadi Mekah andai kata kuari aya di lemur urang eta teh seseleran urang Mekah baheula ulun jadi kararitu nya baheula percis kos di lemur urang teh yo mun eta kos itu bedah teh moal kapiheulaan cenah eta teh bener kos kitu teh kunaon eta gengsi nya lantaran geus aya jurang pemisah di awalna fitnah cek Gusti Allah kunaon kararitu ngomongna alaihissallahu bi'alama bisyakirin apakah teu nyahoon kitu Gusti Allah ka jelema anu saralukuran ka Gusti Allah leuwih uninga ka jelema anu bersyukur ka Gusti Allah sehingga Allah nuduhkeun ieu mah jelema hina bersyukur ka Gusti Allah dituduhkeun ku Gusti Allah lemah bersyukur ka Gusti Allah dituduhkeun ku Gusti Allah atuh nya mah congak takabur ku harta jadi takabur teh dituduhkeun ku Gusti Allah ku gagah takabur teh dituduhkeun ku Gusti Allah ku boga jabatan takabur teh dituduhkeun muakin acak-acakan ka ditu Masya Allah nemantak ieu urang ulah nyaritakeun zaman baheula zaman buang kawarah tamatu zaman Kangjeng Nabi mah kuari nu Quran geus dimusabaqahkeun Quran geus dijelaskeun berbagai media ngajelaskeun tentang Al-Qur'anul Karim ngaran mabok mah ngaran zina mah ngaran judi mah ngaran maling mah eta teh geus lain rahasia deui ngaran riba mah tapi pan geuninganan di masyarakat urang beuh nu zina ambalayah nu mabok ambalayah
Lain cerita masyarakat di pejabat balik jam 3 karaokean mabok lain lalaga. Goh cenah nyanyahoanan bae kieu teh ka mamana ge atuh aing mah bisa disumpah nyaho jasa. Emang babarengan jeung kieu deuk bareng deuk henteu lah pokona mah. Wah ai kitu bae cenah bareng jeung kieu. Wah pokona mah deuk bareng deuk henteu nyaho jasa bawa kana mah. Aing make kumis palsu, make jenggot palsu, milu ka BSD ka ditu, milu karaokean nu nyanyi teh pan aing eta teh. Ye, nu karaokean teh bisa dideuleuh ku aing. DPR aya sabaraha geus aya di kantong aing. PNS anu mabok, PNS anu balik jam 3 geus aya di kantong aing. Daek modar aing. Ye, emang aing teu nyaho kitu lah jagat teu nyaho. Tah nu nyanyi nu sorana bagus teh nu kamari malam Minggu teh emang saha? Emang saha? Atuh teh nyaho aing ge. Sing hade besi aya nu sosokna kos aing, para DPR, para pejabat sing hade. Sing hade, tah nu kumis aing make kumis biasa, make janggot. Jadi atuh nyaho jasa, muguari ditulisan ku aing nyaho jasa. Beneran urang. PNS nu balik jam 3 kamari karaokean teh ka sesengitan-sesengitanana aing nyaho. Sesengitanana aing nyaho. Ieu teh sesengitanana teh sesengitan anu nyaho mun kudu dibejakeun mah. Ulah kaget nu ngaji ku ari teh nyaho jasa ieu. Masyaallah, ieu sesengitanana sesengitan Herfresh nyaho jasa. Urang kaler tah mah tah. Beneran ye nyaho jasa. Nu urang belah kulon saeutik nyaho jasa Golkar ya mah terus terang bae Golkar. Sesengitanana waduh luar biasa istimewa jasa. Naon ieu sesengitan amal bejakeun lah. Ka sesengitanana ka ambe waduh. Nu ieu kieu nyanyina aya nu ngeunaheun aya nu henteu nyaho. Digagalendotan ku awewe nyaho. Mabok nyaho jasa. Ah cenah nyanyahoanan datang ka imah aing. Wa aing dibejakeun. Manya kudu dibejakeun di dieu mah. Ya, itu aing bajar batur beureun. Ieu mah dibejakeun soteh ulah-ulah rakyat nu nyekel nagara nah model kos kitu. Nu nyekel nagara nah model kos kitu. Mantap tinggal urang ngadoakeun bae mudah-mudahan para pejabat dibere hidayah ku Gusti Allah. Ulah jadikeun jurang pemisah eta jabatan jeung harta teh. Allah Maha Kawasa, toel Gusti ja eta teh. Bapana mah Ki Haji. Nyanana ge geus jadi haji umroh sabaraha kali sebenarnya mah nyaho jasa Gusti pangoelkeun ka pejabat tah DPR teh eta lain rakyat teh wabeh acak-acakan kunaon dia horeng seseleran baheula aha ulai manallahu alaihim mim bainina oh lu kitu horenganan anu dibere anugerah heuy lamun cacak-cacak nu kitu hidayah kami moal kapihlaan ja kami teh kapan sugih harta aya di kami manya kapihlaan ku maneh jurang pemisah harta hei mun kos kitu hidayah moal kapihlaan pan aing mah boga jabatan jadi jurang pemisah baheula ieu mah baheula kunaon ku ari jadi leuwih kedek Masya Allah alaihissallahu bi'a'lama bisa kiri tinggal cek DPR jaing mah henteu nu henteu mah henteu ngan nyana ngambeu mah geus nu henteu ge nu henteu ngambeu mah nyaho nyana geus bahwa di lingkungan DPR teh kos kitu nu mentak urang mah kuari hayang jasa nyieun perda jangan lempengkeun hukum-hukum boh jauh jasa henteu ai mustahil mah naon lantaran teu mikiran rakyat mikiranana nyana bae atuh pikirannya anak balik jam 3 tas karaokean mabok dan lain sebagainya kumaha coba dah cenah kiai coba andek diintrogasi datang ka dia introgasi dibejakeun jeung sia-sia anak ke ku aing sia pan cenah kiai ku aing nu karaokean anak moal aing bisa nyanyi atuh walah kaget tuh pokoknya besiga ya sosok model kula nah sehingga ada sih mun teu lompat dicatet sia ku aing atuh di Keramat Tunggak baheula atuh jeung nyaho aja atuh di Keramat Tunggak teh kapan menta ka pemerintah teh saya ini kan kerja begini terpaksa ketika di sidang ayah saya sakit sementara saya tidak punya kerjaan hanya ini yang dapat saya lakukan jualan apem saya punya anak
kemudian sampai sekolah, masa depannya buram kalau tidak sekolah, tidak ada yang memberi nafkah kecuali saya. Pekerjaan ini coba bagaimana, saya mohon dialokasikan, lain diberantas ke pemerintah, eta keramat tunggak nama dieuweukeun, nya nama dia selap-selapeun, di lokasi dialokasikan. Di mana cenah kiai? Di nelayan seetik aya. Lain seetik dua etik. Di belah kota aya. Doh geus kudu di Jakarta mah. Tah eta teh tah nu kos kitu pan kudu diurusan. Secara praktis tak kudu diurus ku pemerintah, tapi secara moral nu ngurus kudu wali. Di keramat tunggak lamun eueuh wali cicing di dinya endek pikumahaeun eta para WTS. Aya walian di dinya teh, lain maksudna wali dek kumaha nya nama geus teu ieung-ieung, ngan wali teh nalingakeun endek datang ka mana ieu budak dek kumahaan ieu. Nasehat mapan terus bae, wali di dinya teh tah nahanan siksa. Jehe kuari lamun teu aya wali di perhotelan dek kumaha coba. Masya Allah. Tanu matak pejabat anu mararabok jaho walinya heuh. Dek datang ka mana ieu budak bebejan nama ngurusan rakyat. Di DPR lain ngurusan dan di PNS. Aya wali nyahoeun. Ngan dina hatena ngadoa ka Gusti dek ka pana lalaguanana ieu budak. Aduh. Teu kumaha. Walina sarua jeung nya wayah nyanyi-nyanyi. Wayah diuk di meja biasa ngan hatena nya ngadoa ka Gusti Allah. Mun eueuh walian nu kos kitu siksa turun. Ye samarukan kumaha emang wali teh anu di masjid bae. Gampang wali di masjid bae mah leuwih gampang deui jadi wali di gunung bae. Tengah denge situasi jeung kondisi kumaha nu paling sulit, wali tanggung jawab tuh di keramat tunggak. Hei wali, tuh tanggung jawab di hotel-hotel. Jeleba nu lawan mesum, zina dan lain sebagainya. Nyana cicing didinya akur jeung batur padahal hatena ka Gusti Allah. Mun eueuh nu kituan tsunami sia. Tah, eueuh nu berpikir ka arah eta, nu mantak kiai di Golkar, kiai di Golkar kade. Ieu teh nasehataneun ieu teh wali ngamuk sia. Makan kumaha nyanyi biasa wali mah. Weh, no problem. Setik dibawa ke arah kos gitu supaya nyaho Indonesia teh lain lalagaan. Mun eueuh para wali di tempat-tempat judi, di tempat-tempat kos itu wallahu a'lam. Nyana tetep noel ku cara nyana ngan encan dibere hidayah. Nu mantak loba jelema nu geus eleh toel ngobrol kembali. Kitu keneh nu jadi pejabat toel seetik hidayahna mah pandi Allah nyana nu ngasehatan. Ku kadang-kadang heuceurit eta tah menang ti waliullah. Sabarukna kumaha ai pangajian di panggung mah babari jadi wali di masjid mimpin marhaba kemudian di gunung kemudian di leuweung atau emang jam dirina sorangan nu hese wali geus mantep kawaliana itah ngangon masyarakat tuh pemerintah angon ku caranya mah tuh pejudi angon tuh petani angon tuh masyarakat teu kanyahoan mun eueuh wali-wali nu kos karari itu wallahu alam di Indonesia. Kuari keur acak-acakan di negara, tapi ketika diajak perang jeung Amerika kunaon atuh hayu bae mun lain ajakan wali moal bisa. Tatadina salat teh judi terus ketika dok Amerika nantang Indonesia engke ge wali naik. Siap nu pangheulana siap nu mabok teh. Atuh emang mabok ieu nya nama siap kitu nya kaler kidul. Siap jakeuna teh. Kekajian pae mangan sekali jeung teh. Emang keur mabok peing nyeunang. Itu kertu jahona naon tah iyalah cerita wali lain di Indonesia di Irak, di Iran, di Arab dunia wali-wali nu beratnya justru wali anu diberi mandat ku Gusti Allah tah dinu kos kitu dumantak tahapan-tahapan wali teh loba jasa nah ketika ditugaskeun rangkaianana sarua jeung organisasi pan kukula sok dicaritakeun kewalian teh numantak mau hiji ganti Abdal salilana hiji raja wali Citra kebon jeruk mah imamani 2 masjid maghrib Mukhtar 3 kemudian kitu ayeuna mah Autad 4 wali Abdal 7
dan lain-lain sebagainya. Maut ganti, ditugaskan di mana mentek nyaho keberadaan di anu atuh nyana tugas. Kadang-kadang nyana nyekel melodi tang ting tang oh berarti Rhoma Irama wali merenya. Ya Karim kok jadi kadinya ya yang ngomong iya sih gara-gara orang Arab loon ye aha ulai ye. Jadi berarti harta jadi jurang pemisah, memisahkan dirina, jabatan memisahkan dirina, mulia memisahkan dirina. Tah lamun geus teu kapisahkeun daek diuk babarengan jeung urang model kieu. Jabatan mah jabatan bae minggu aing ngaji. Harta mah harta bae minggu aing ngaji ngahiji jeung masyarakat nu lemah. Keur naik mobil mang moal kana ngaji ka Cilongok. Ge pan leumpang bae tuh. Tuh boga kendaraan ding. Naik mobil atuh duit ge eueuh. Naik tadinya di ban. Masyaallah nyana ku dikitukeun alhamdulillah geus terus bae urang sih doakeun bae. Oh, naik ka dieu tah. Jeung geus pinu aduh didedetkeun tah. Beuh eta hebat jasa. Sugih teh ya pake babantu jeung batu. Eueuh jurang pemisah. Masyaallah. Luar biasa tah eta langke sabalikna sugih tawadu leuwih hebat tibatan nu pakir tawadu. Pakir bantu tawadu ge emangnya nama teh ditawadu ge geus kudu tawadu. Tapi nu sugih tawadu istimewa. Boga jabatan tapi janda tetep bae handap asor. Masya Allah nu pangheulana ka sorga nu kos kararitung ke bakal. Gitulah nayelah cerita tentang fitnah-fitnah nu ngajadikeun jurang pemisah harta, jabatan jeung kemuliaan sumber daripada fitnah. Ki Muhammad wa idza ja'aka alladzina yu'minun di mana datang ka anjeun jelema nu ariman nu ngimankeun ka ayat-ayat kami nu agung jak Allah yakni nu palalakir teh pakul sampaikan ku anjeun omongkeun ku anjeun salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahmah kasalamatan Allah kesejahteraan Allah muga tetep ka aranjeun kabeh Gusti Allah geus bestikeun kana zatna ar-rahmat ar-rahmat annahum sanyanya kalakuan manamila minkum suwan sajelma nu beramal goreng bijalatin ku sebab bodoh aju sumataba kemudian tobat mimbadihi sabada beramal goreng wa aslaha amalahu matutkeun memperbaiki amalna Ihi atuh pangeran Gusti Allah mah fa annahu ghafurur rahim. Gusti Allah mah Maha Ghafur jeung Maha Rahim. Anu kamari teh harta asa aing luar biasa sugihna jadi jurang pemisah sehingga ngomong sadaek-daek kalakuanana sadaek-daek berarti nyieun kagorengan kitu keneh kamari keur jadi pejabat teh abeu kahalangan ku jabatanana teu kadeuleu kabeneran teh mabok aya di nyana marah aya di nyana segala aya di nyana lantaran boga kakawasaan nyana ternyata horenganan eta teh ku kabodohan barang geus nyaho makana bener ku ngaji teh dibere hidayah ku Gusti Allah nyana tobat ka Gusti Allah kitu keneh nu mulya teh tadi nama kabawa ku situasi kamuliaanana teu meunang salah saeutik teu meunang salah saeutik cegekan nyana mah benduannya nama korenganan ternyata barangnya hok mah kuari teh horeng kos kitu teh kalakuan goreng nu kamari omonganana goreng nu kamari kalakuanana goreng nu kamari tingkahna goreng teh teh nyana beramal goreng teh bijahalatin ku sebab can nyaho bodoh sehingga dilaksanakeun barang kuari nyaho mah tobat ka Gusti Allah tuluy ngaberesan pagaweanana kumaha teh Gusti Allah mah fa annahu ghafurur rahim. Gusti Allah Maha Ghafur Maha Rahim justru gedena hampura Gusti Allah teh jang nu salah anu teu salah teh kudu dihampura ku Gusti Allah ka sorga bae tah Ghafur Allah jeung Rahim Allah teh jang nu salah kabari mah pejudi kuari mah tobat sorga cak Allah dihampura ku aing sia kamari mah tukang zina kuari mah tobat sorga aing mah pangeran jadi ulah sieun-sieun kamari mah korupsi kuari tobat bikeunan deui nu aya mah ka ditu tobat mah ikhlas teh jeung kaduhung sorga cak Gusti Allah aing mah pangeran
lamun sia mun tayang ka aing ku aing teu dihampura atuh mana pangeran aing mah pangeran geus tu penting mah tobat ka Gusti Allah nyaan tobatna sejuta kali kesalahan langit kolong langit pinuh ku dosanyana Allah gede hampurana leuwih tibatan kolong langit pinuh langit teh kolong lah jeung langit aku dosa urang teh Allah leuwih jembar hampurana jeung rahmata tibatan kolong langit jeung langitna geus pokona mah kataba rabbukum ala nafsihi rahmah Allah geus pastikeun rahmat ujianana ka jelema nu teu salah mah geus ulah dicaritakeun nu salah hampura ku Gusti Allah ye enteng jasa nu mata kecak pejabat mumpung ora ja Allah mah maha hampura ieu ya selanan happy bae mending mun teu modar sia mun nu modar can kaburu tobat deuk kumaha ya kan ke mana ngaji ya ortodok dak ngorang ngaji ajeung aing ka ditu ka puncak duit teh teu boga jeung aing hayu duit setan mah kudu dikasetankeun deui ye emang duit setan ieu mah sapira riba geus urang kasetankeun deui ceuk naon teh daekeun dibake ka masjid duit bener mah aya duit setan mah hayu jeung aing ya sia mah setan sarua si aing milu jeung setan ulah loba omong karena sesama setan tidak boleh saling mendahului jadi atuh berangkat ka ditu geus masuk ngaji pokona ngora keneh mah mendingan kieu bae geus sekolot karek ngaji geus sekolot gagarek aduh aing keur ngora cimplong aya di aing hotel aya di aing kumaha ya aing mandek tobat bebeja ka kiai asal geus sareng sadan kitu bebeja ka kiai Waalaikumsalam aya nuduh kiai kurang nu tobat ya tobat mah tuh ka Allah diampura moal emang penyakit naon baheula kiai itu bisa sebutkeun ku sorangan baheula ka Gusti Allah emang naon ye penyakit ada kiai pokoknya kula mah datang ka sesengitan WTS geus nyaho ieu si A ieu si B si C geus teu kasaliru deui nyaho jasa kula peureum ngambean awewe liwat Subang ieu mah ye geus nyaho jasa kula peureum liwat awewe Seng Bandung ieu mah ye geus moal kasaliru kula peureum liwat ye Karawang ieu mah kula liwat nu ieu oh ieu mah Kebo oh bener bareng dulu bener Kebo teh di Pandian tah mah tuh jadi ku geus nyaho-nyahona kula mah peureum geus ka dieu tak kitu tak kumaha kuari mun tobat je atuh asal nyaan bae tobat ka Gusti Allah na lantaran Gusti Allah mah summa taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur deukeutan kiai menta jalan cara tobat nu bener kumaha ke dituduhkeun ku kiai laksanakeun instruksi kiai di akhirat insyaallah lantaran urang percaya kana dauhan Allah kataba rabbukum ala nafsihi Allah mastikeun ka zatna memberikan rahmat ka jelema nu balik ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun ka tokoh-tokoh Mekah wahai tokoh-tokoh Mekah ulah kahalangan ku gagah kahalangan ku sugih kahalangan ku jabatan Allah maha hampura kamari ngomong-ngomong ahaulai sok sadarkeun ku ari mah kasalahan eta dianggap bodoh kulantaran bodoh Allah mah maha hampura sok geura tobat dinasehatan ku Kangjeng Nabi tarobat pandeuri nu sugih asup Islamna imanna pandeuri nu gagah imanna pandeuri nu mulya imanna tapi ujung-ujungna mah buah barengan nu sugih nu susah nu gagah nu lemah berangkat ilai kalimatilah perang ngalawan musuh Allah asal geus ngahiji nu susah jeung nu sugih nu lemah jeung nu gagah rakyat jeung pejabat deuk kumaha ge pasti menang bae al islamu ya'lu wala yu'la alaih kulantaran babarengan mudah-mudahan urang kabehan dibere bisa babarengan nu susah jeung nu sugih bisa babarengan nu lemah jeung nu kuat bisa babarengan rakyat jeung pejabat bisa babarengan dalam rangka nanjeurkeun agama Allah subhanahu wa ta'ala menuju Allah anu ghafurur rahim bi barakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين بارك وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين صديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صل وسلم على جميع الأنبياء